billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi wa la nabiyya ba'dah. Salatu wa salaman saimaini mutalasimaini illa yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadithuna wal hadithat ittaqullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala du'aika bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wafiqni lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika innaka dzul fadlil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li zikri. Shadaqallahul adim wa shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kunu fid dunya adyafa wattakhadu masajida buyuta. Al-hadis. Pangresa ingkang putri selaku pengatur waktos pangjajab acara utami pribados ngahaturkeun nuhun kasalira kana waktos sinareng tempatnya yogikeun utami ngahaturanan. Pangresa Bapak Kepala Desa Sukamulya anu diwakilan ku Pangresa BPD sakalih jajaran teu kinten dipihormat. Pangresa Bapak MUI, Bapak DKM, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, suama, tokoh agami, kantenan, tokoh masyarakat, tokoh adat, teka kantun, ibu-ibu, bapak-bapak, ade-ade, santriwan, santriwati, nu dipitineung, dipi bangga, dipi sono, dipi reueus, kantenan, dipi ajri ku pribados, tekinten mihormatna pribados. Teka langkung ikhwan wal akhwat pidin anu karsan miresep kana suanten sami oge di hormat. Tim sajun sumangga urang sasarengan manjatkeun puji kalih rasa syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Utami pribados biasa nyumponan janji ieu teh ngalunasan sametan Pak. Rehing sababaraha mingguan kapengker pangresa ingkang rama Bapak Harto ieu teh utusan ti sadayana. Cuman ngahaturkeun jazakallahu khairan katsira, jazakallahu ahsanul jazaa. Sok sanaos mantenna nyalira ka abdi pada hakikatna Allah Subhanahu wa taala maparinan kasempatan kana emutan ti sadayana ieu teh sadayana ngeuleum abdi. Mari sakitu ngan ukur abdi nyangakeun salam kasono katindeung ti sadaya kulawargi Banjar. Kumargi sakituna mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana ngalangkungan ieu kajantenan sing janten sukang lantaran katawis urang jihad fisabilillah. Naon margina margi ibu-ibu karaos, bapak-bapak. Kegiatan iman urang sadaya Allah ngalungsurkeun kejembaran rahmat sinareng karuniana. Rahmatna kelezatan, kenikmatan, keindahan hiasan batin anu sakitu indah mulia. Tur awis pangaosna moal aya tiasa anu ngical. Namun kitu ari rahmat teh nugraha, kanikmatan iman, ilhamna, ari akal sinarna, ari hidayah sinareng taufik,
sahayana. Alhamdulillah api milik kurang sadayan naon kata wisna mampu norobos karena rupi-rupi rintangan sareng pamengan alam angkep lungsur hujan kalintang pisan ageng tinantos perjuangan leueur becek jarijihna jalan teu mantap jantan hambatan mugia ibu bapak sadayana ngalengkahkeun dua sampean nepatkeun dua panangan niat milari magfirah rahmat sinareng ridho Allah subhanahu wa ta'ala sing janten ijabah ibadah anu ditampi kalayan munajat urang ti mekanan amin Allahumma amin. Bangsa karuniana bangsa dohir alhamdulillah panjang yuswa disarengan sehat dihias ku afiatna urang tiasa silaturahmi nu sakitu lamina urang jaga jarak nyebu kasono di dieu karaos pisan jasad sehat rezeki cekal kebutuhan katutup alhamdulillah mudah-mudahan lalangkungan yuswa urang sadayana tiasa ditasarufkeun di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan ujian bisa ki abotna pamugi Allah mapanan kakiatan ujian urang unggul salamet kalayan lulus amin Allahumma amin. Tekakantun sholawat kalihna salam mugia sapapaosna dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin ka para tabi'ah itba'i tabiin wa itba'i tabi'ah sehingga dugi ka urang sadayana nuju tarekah nuju ikhtiar urang hoyong diangken sareng diarah panutan urang nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga urang jaga di yaumul kiamat kenging syafaatul uzma ti mantenna amin. Kekengingan samet dugikeun ka urang unggul mudah-mudahan kahormatan kasalamatan mugia tetep ku Allah dilungsurkeun ka umat nu baris jumeneng sapengkeun urang sadaya terutami turunan urang anu aralit nu teu acan medal putra putri putu buyut dugikeun ka ditu pamugi salamina aya dina panangtayungan Allah kenging gelar wa waladun sholihun yadulahu saneskan ukur ayeuna wungkul di dunia kamu mepede hate capek balas gawe sapopoe saneskan ukur kembang buruan tontonan para tatanggi tapi mudah-mudahan singkat sana kebahagiaan ieu kapayunan Allah subhanahu wa ta'ala jaga di alam anu lana janten panonton para nabi para rasul para waliullah kantenan para syuhada para sholihin disakseni ku para malaikat urang dina jalan kabagjaan di payunun Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah hakinten-kintenna urang hoyong diangken hoyong diarah ku kanjeng Rasul teh teh kikieu teh dan hoyong diangken bungkul bios da doa urang mah kitunya mun aya nu maot teh mudah-mudahan diangken sebagai umatna Rasulullah sallallahu amin keun we teu diarah ge bilih kawasena dikantunkeun di masjid geuning bapak-bapak ibu-ibu sabadana pangaosan ieu aya nu ngantunkeun senang begitu senang saha diumumkeun ku padeka ku papanat panitia ibu-ibu bapak-bapak bilih aya nu rumaos kakantun senal jadi payunan masjid mangga ku abdi dilereskeun teu acan 3 kali mah teu acan aya nu ngawalar daging si keneh katilu kalina itu cenah saha cenah diumumkeun ku Pak Ketua di ditu nu abdi cenah kitu ning atuh teh dicanah kuih butut di akuna mah ngan teu diarah hoream teuing nya isukan jaga di yaumul kiamah kokojayan dina neraka ditaroskeun ari anjeun umat saha umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu teras malaikat malik teh unjukan ka Kanjeng Rasul ya Rasul luntur galih jembar mana nu sanes tos kenging syafaat geuning kitu nu ampul-ampunan neraka teh geuning eta teh umat saha umat kami atuna atuh disyafaatan butut nya kitu sieun kitu kada
ngadoa teh urang lajengkeun nya diangkat teh bari diarah ku Kanjeng Rasul. Instruksi heula mangga pangaosan di mana bae bujeng-bujeng dina umum kieu kantenan waktos parantos dina abdi hampir setengah 12 kirang 20 menit. Nya tah instruksi Bapak Ibu mangga bebas kanggo abdi pada kumaha bae milih tempat. Bapak pilih pada ngalonjor kana kursi mangga Bapak Ibu sok bebas sareng abdi mah. Naon margina sieun leungit kaikhlasan mangga bebas. Nu priyogi sopan nya ngan upami Bapak hoyong ngalonjor kana kursi asal teu kenging mayun kawetan ka ditu. Abdi teu ridho sabab pengkeran. Mending ka dieu we Bu ngalonjor mah nging ka ditu era ku ajengan ngalonjor eta nging ka ditu teu sopan eta teh. Mending ka abdi we ngalonjor mah ka dieu bari mayunan sok eta tamina. Abdi moal alami teuing da teu tilam ka sono. Nya di Banjar ka dieu nemrakeun ka sono. Galih-galih Bapak ditampi ku abdi kalayan sono abdi anginten pada janji ngaos sabada isya suang bubar memeh subuh. Siap? Tapi mun nyarios abdi rek sakarep abdi sakur nu inget nu teu inget mah moal emut-emut lila. Bisa ka emut mah tah. Cenah loba nu salahna Pak Harto nu ditewat. Tuh, da etan kadi ka abdi na kitu. Kunaon yang mau balik kieu ruang. Anu mami sakitu na. Hiji eta. Anu kadua paninten 1 kali 24 jam kesopanan bangsa Indonesia harus lapor. Sok sanaos kantenan padumukan abdi puninga pangersa pun Bapak Anjin. Panginten tos terang jenengan mah ditadi tos disamengkeun otong. Ngan abdi sok nalaksa teu teuingeun eta kolot merengaran. Waktos abdi emut ku sadayana pemerintahan Banjar jig cenah wayahna kitu bagian Kang Otong kamari cecah jiwa bagian Priaman Timur ka Garut emut we deung teuli da. Eta bagian cecah jiwa abdi nu lahir ti samet tahun 80 ka dieu teu aya ngaran Otong. Berarti kadaluar sia teh ngaran Otong teh. Cek abdi teh ieu kadaluar saha urang. Tapi eta ku sapaatna Kanjeng Rasul hakikatna panginten oge aya tunggu rahayu tangkal darajat Ibu Rama maparinan jenengan teh tilepat harita mana langsa abdi teh. Da meuli teu aya balatna. Tapi ai mah diraoskeun manfaatna. Asal jika Banjar naroskeun Otong ka abdikeun tah. Da teu aya balatna di Banjar hiji-hijina we. Ngan kapunini mak piraku abdi cek batur cenah mau balik mah ngaran teh Otong cik tambahan. Ya alhamdulillah kupunini jig di bahanan suang ngabantun tina Al-Qur'an reuas abdi. Sok sieun padu nah. Tapi alhamdulillah cenah lah geus Zakaria asal atoh abdi teh. Tamihan Otong Zakaria sok sieun sate diragaji deui. Jika ibu geuningan aya 4 sasihan. Sok hoyong ngaos naon serat Yusuf pada kasep. Eta tuntutan ujianna berat ka cina hayang kasepna we unggul jeung jabatanana. Ari ngajalani ujianna tadi emutkeun nya. Nah eta mangga insyaallah ku abdi didongkapan manawi panjang yuswa sareng sehat Bapak dina waktosna. Nya anjeunna wayahna ku Bapak dijemput duka teu percanteun jiga nalesieun teu nepi dan mean ka dieu teh. Alhamdulillah ku anjeunna ku lebar mana suk siang jemput piraku baheula Bapak keur dinas sok ka dieu sok ngalongokan ari Bapak hayang dilongok teu dijemput. Saur abdi insyaallah mudah-mudahan panjang yuswa. Alhamdulillah dijemput ka dieu ku anjeunna ngaturkeun abdi silaturahmina anu nembean nya. Anu salajengna deui identitas teu kenging disebut ajengan, teu kenging disebut kiai, kantenan disebat mubalik. Punten abdi mah. Eta mah titel anu mulia. Abdi mah cekap disebat ustad. Ustad deh abdi mah. Naon margina? Margi eta mah singkatan.
Ustad malegeung usaha tara tapi dahar jeung kiai malah hebat euy Ustad otong sok sieur ngalanjeun atau serupi-rupi nu penting mah nyohor we tekor we teu naon disebut Ustad cepot pek abdi malah kumaha ge kamari mah anggot cenah di yayasan geus lah Ustad bolang we ka manawa kantong nyalah pek bae nu penting mah abdi mah karena tak kumargi sakitu. Alhamdulillah ibu pilih ibu panatik di kulawargian. Alhamdulillah kulawargi kagungan istri simpanan wios ibu abdi kagungan istri simpanan wios kan wios bu satuju itu tuh aku mah pun bocor teraros teu kadugan kawan disimpen we kawan lagi kira apa ini taplek mah ya tuh tah moe sakituna abdi mah kaduh istri teh hiji simpenan taraka mana ayeuna ka hoyong among ka ditu dibuatkeun kana kareta hoyong ka Madiun nyacik atuh cek abdi ka museum di ditu di Madiun betaheun tos dua wengi teh arep apeun abdi teh nya sejarah rongjonnya mari sakituna ibu mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Pangemut di keluarga besar DKM Al Muslih ieu teh tempatna membina, mendidik dan memelihara menjadi mencetak orang yang soleh. Solaha yuslihu muslihun. Mudah-mudahan sadayana soleh soleha. Amin Allahumma amin. Ninggalin murang kali tadi sareng ibu-ibu menireueus teh. Amot tos maca deba. Eta teh salah sawios syairan perjuangan sejarah Rasulullah SAW anu langki di aosna di palih kotak. Ya, mangga di ulam abdi ridho lillahi ta'ala seur abdi teh Pak hayu siap ka ditu ngan abdi mah aya kapantrang upami di ulam kanu hajat 7 bulan 4 bulan abdi tarak resah wayahna sanes bid'ah sanes beda aliran sabab lami teuing nah kang cenah wayahna pangajikeun aya kitu rek hajat 4 bulan di haturan mung sekali teh lah tawa beda aliran lain juga teh dilala teuing sajam ge angot kue mah 10 menit tapi teh heuh lah kumaha akannya kumaha dinya we nya ka 4 bulanna cenah kitu gitu mah bisa kituna. Alhamdulillah datar alami ieu dina rojaban dina muludan malah anu pami kue sok rugi abdi mah ai batur di ancangan 15 menit paling lami ai kabeh mah cenah patos sinareng tempat salaluasana. Aduh, teh mentak bagian mau balik mah sok bagian caricing sok regep ke mau balik mah luhur wibawahna bagian bapak kepala desa, bagian pradusun, bagian panitia sadayana ge recek. Da bagian abdi mah cempling kieu sabab narunutan. Teh narunutan lah misalah yang nanti diomel jongjon nya. Tadi parantos diaoskeun dina sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Anu kirang langkung walahu alam bil muradi fi hartosinana subhana. Kecap subhana ku para kiai ku para ulama eta sok disebat kalimah ta'ajub. Naon margina? Margi eta kalimah upami diemutan secara nafsu atanapi ku royu teu kaharti ku fikir teu kahontal ku akal. Maha suci Gusti Allah. Upami diemutan secara keimanan mah yakin maha suci teh ngartosna Allah teh nyiptakeun makhluk dipiwarang tugasna makhluk teh ibadah mantena teu butuh kuladang ibadah urang sadayana. Daya kaperyogian Allah. Anu kadua Allah nyiptakeun makhluk sanes prayogi ku rencang. Sareng Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhluk sanes prayogi bantosan. Maha kawasa Allah Subhanahu wa taala kana sagala-galana. Alhamdulillah urang sebagai manusia, sebagai makhluk anu paling diunggulkeun ku Allah di piwarang ibadah. Kanggo naon atuh ibadah urang sadayana? Ibadah urang nu dipamaksad moal patos-patos Allah marentah saupami teu aya tujuan. Allah marentahkeun ibadah ka urang bukanlah untuk hayalan, bukanlah untuk permainan, tapi ada tujuan.
tujuan piwarang ibadah urang sadayana miara ta eta nu bangga nama hiji miara kesucian adalah tauhid, anu kadua miara titel adalah kemuliaan, anu katilu Allah marentah ibadah teh miara pada pantes rupa hebat dedegan dibentenkeun sareng makhluk nu sanes. Kalau eta allati anu asro ngaangkatkeun gitu. Janten maha suci Gusti Allah anu ngaparatos ngangkatkeun bi'abdihi ka abdina nyaeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram illal masjidil aqsa, di masjidil haram ka masjidil aqsa ta eta dina wengian 27 sasi Rajab keun besok da ayeuna moal ngabahaskeun we ku Bapak ajengan ku Bapak Kiai engke nu mawi abdi mah ngaharepkeun marurang kalih anu ayeuna bilih teu terangeun kana sejarah uihan deui kana syair atanapi kana nadom tu kapungkur zaman abdi zaman Bapak kapungkur mah aya muludan aya rojaban bangsa abdi nuju alif mah sanes penampilan syair nu sanes eta we tingawitan naon Gusti urang sarerea tingawitan medal dugikeun ka pupusna ini nya da teu aya mu balik sapertos kieu kapungkur eta teh kamu terapi mantak waas abdi reueus tadi nembrakeun yen Islam tinggalin zaman salah sawiosna pencatat eta debate Kiai Haji saha Zafar Shodiq Al-Barjanji so sairna dina barjanji sholawatan rek dibantun karena lagu naon wae menaran Pak bisi duduhkeun barjanji teh kitu we salatullah salamullah pisan kamajuan sok dilagukeun ka mana mohon salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sorana saklase sae teh untung restan gadih mah restan waktos restan sehat restan suanten bayahna ieu sagala restan ngantuk segala rupa campur. Tadi sareng Bapak BPD sareng Bapak Kiai di dieu nyebatkeun abdi teh dina sasasi Rajab ieu keun teh naroskeun ke ibu bapak. Kahalodoan teh cuman 4 wengi duit ayeuna teh. Eta kahujanan deui wae. Alhamdulillah. Ta eta Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, Masjidil Haram teh teu kenging mentang-mentang urang jago, urang pinter bahasa Arab. Jika Mekah mah teu kenging sunggal sanajan gerentes hate. Nu gagayaan abdi jika ditu teh. Segera rencangan teh cenai ke mana teh? Hayu suaka kamar bagian nu mana tah di dinya cenah. Bagian nomor 8. Dina naon si abdi teh? Naik kana lift ka ditu. Kana lantai sabaraha 11. Terus rengsek ka pernah kamarna. Geuning dari itu mah teu dikuncian ibu. Ku gaprehan trek jadi gitu. 3 ATM. Bukan katos ka ditu mah alhamdulillah. Mudah-mudahan sadayana jamaah abdi angkat ka ditu. Amin. Dari doa cida masing sa Indonesia jaranten ahli haji ka ditu ngalah tahu ridho abdi mah. Duit ka ditu teh cenah ka mana deui tos beberes kantong tempat tidur tos siap dangdos ka mana Kang? Jadi kapan niatna ge ibadah ti Banjarji ka dieu teh lain mustaqbilal kiblati wunggul. Kapan hayang justru hayang tepang langsung abdi mah ka Masjidil Haram. Jika ditu teh dek gagayaan tah apal balik piraku teu apal ceuk teh jamna ka dieu lebet ka masjid teu tempo mulang tak ujug teh kitu sareng ka dieu ceuk abdi teh na terminal teh mah jika dieu deui ceuk abdi teh na ieu mah pasar ceuk abdi teh kagok ka mana riokna batur ka mana ngan untung ngabantuin catetan dicatetkeun geus ka dieu catetkeun alhamdulillah kerajinan tos dugi ka bumi demutan pasti tak batur mun di ditu keneh teu riweuh dihapel lah kariweukeun batur katunya
ke pembimbing kenal pasti batur subuh maka dari ngeriling ai pas ke subuh teh mohon jam 2 di rumah banyak nu kali itu mah gugah jam 2 teh tos ringhas oca teh Pak. Nah tos Pak Haji upami jam 2 paratos ringhas. Teh cenah di lembur mah jam 6 teh tunuh keneh di jam 2 mah geus ringhas di Mekah mah aneh ulah aneh. Hirup 50 tahun di Indonesia moal kacolongan sacaur Indonesia. Biasana ge gugah jam 6. Mun di Arab jam 2 pasti dia geus jam 6. Gitu. Datang pada teh anjing-anjing tah wangsu carios nama breng bae wangsu Masjidil Haram. Nah dugi ka bumi teh cenah ngayakeun alumnian ulah pegat urang siratun hayuk narareskeun rencangan. Kang cenah kunaon sababna program anu bisa minggoneun ieu nu sia geuku akang sapeuting geus beak naon sababna akang rajin-rajin teh cek adi lain rajin eta teh saber naon atuh sasab aja teh bebejan di itu atuh era cenah teh aya ajengan sasab di masjid disebut jalma goblok teh cenah teh mantap gagayaan datang tadi teh padahal sasab ulah gagayaan da akur jalurna kartu mana kulon mana wetan teh terang nu penting mah pituna akur we ka ditu mah upami teh terang gang kitu tah aya jalma ujug jeung sombong teh kitu boro-boro di akhirat di dunyana ge kitu juga dengan ulah diturutan ta Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh atuh sabaraha kilometer heran hese ngukurna ge cenah wartosna aya nimbatkeun 800 km aya nu 1000 km walahu alam bil muradi ukur we Jakarta Surabaya lah eta moal tebih ti ukuran eta mun kurang abdi hampura mun leuwih pang itu deui da teh diukur itu percanten mah ngan ayeuna masih Masjidil Haram alhamdulillah sok sanos dina kaayaan pandemi anu kamari tapi setiap detik teu aya anu moncor sadayana rame keindahan Masjidil Haram tapi kumaha Masjidil Aqsa duka kumaha nasibna padi perebutkeun ku tilu gelombang Islam gaduna kan Yahudi sareng Nasrani Kristiani da geun urang emutan eta ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh eta teh alam naon alam nasut urang alam dunya ieu urang teh di alam nasut naon bae sok urang dibantun bae ayeuna mah pieunteugeun kanggo urang sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Allah diangkatkeun ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tos kuninga sepuh mah hiji aya anu nyauran teh suanten nini tos sepuh nini teh terus anu kadua anjeunana disauran kudu palih katubuh ya Rasul lungsur kunaonnya ieu teh lungsur sok netepan 2 rakaat sebelum diwajibkan parantos siap netepan lungsur malaikat Jibril teh ngalungsurkeun Kanjeng Rasul mewarang netepan 2 rakaat ditaros ke Rasulullah teh malaikat Jibril ya Muhammad terang ieu tempat henteu ieu teh Madinah isuk jaga jeung pageto anjeun bakal jadi urang dieu sabab tersebarna agama teh terutama agama Islam anu parantos janten ketetapan karidoan Allah Subhanahu wa taala bakal tiasa menuju seluruh penjuru dunia ti dieu berangkat deui aya deui wae nu nyauran ti palih kiblat tos lungsur deui salat deui 2 rakaat ari hidup terang ieu tempat sering salat ku malaikat Jibril ditaros deui abdi teh terang tah ieu saleresna disebat Jabal artosna Gunung Sinai tilas dilungsurkeunana wahyu ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam Kanjeng Nabi Musa alaihi salam nampina di Gunung Tur Sinai berangkat deui Kanjeng Rasul katilu kalina lungsur deui Muhammad anjeun salat deui 2 rakaat janten salat terjanten kebutuhan ti awalna oge ditaros sabada salat ari hidup terang dina ieu tempat henteu ya Jibril ieu teh disebatna Baitul Lahim
Muncul orang Arab kampung mah baitul lahmi hartosna ai bae teh bumi ai lahim teh daging hartosna jagal geuning diren di dinya jelas jagal tempat dilahirkeun anak Kanjeng Nabi Isa alaihi salam dugi ka Masjidil Aqsa netepan deui 2 rakaat disebutna tahiyatul masjid lajeng ditaros ari tadi anu pangpayuna ku hidup kareungeut kapi resep naon suantan ini naon eta teh tawisna saur malaikat Jibril dunia teh geus saperti kitu takolotna teh tos bongkok tos hampir pikun mantak ayeuna paburisat anu pararikut teh seueur serupa-rupa pisannya baheula urang Sunda beh ditu anyar keneh ngadat urang Sunda ayeuna geus der dewe adan ada teukeun eta ku abdi ge dimaklumi dangarna ge anu keheul rin kana Islam jeung kana adan. Oh, urang sami-sami geus kolot ti harita di kaina teu parantos 14 abad antak saur Kanjeng Rasul kami pindah di Mekah ke Madinah berarti moal 1500 tahun deui alam dunia. Ayeuna kantun sabaraha tahun deui pami 15 abad teh. Ayeuna tos tahun 43 kantun 57 deui tahun. Emotan sapersit nu kadua ari anjeun ngadangu naon aya nu nyauran di palih katuh naon eta teh Jibril lamun anjeun malire kana eta teh kaum Yahudi mangka lamun anjeun malire pasti umat anjeun jadi Yahudi kabeh jalmun teu bukan negara tadi palih kiwa eta suara naon eta teh suara Nasrani lamun anjeun malire kana eta suara umat anjeun pasti karena Nasrani. Terus anu katilu naon anjeun teh diupayan kuno deno kuno dempron imut pokona ku gadis yang begitu cantik. Lamun anjeun katarik angot lamun ngawaro kana pangajakna naon eta dunya teh seperti itu. Adunyau nya ari dunya teh indah bagaikan mutiara pada muda. Pasti lamun anjeun malire kana eta panglupaina istri umat anjeun cinta kana dunia mal cinta kana agama. Terus anu katiluna Rasul sabada tepat di Masjidil Aqsa teh disayogi keun leueutkeun 2 gelas hiji susu hiji cai herang tapi sanes aqua tapi arak. Alhamdulillah Rasul nyanak susu teu pahili anjeun barang cokot cecakan lamun anu herang pasti umat anjeun menjadi orang yang pemabuk. Terus naik deui di Masjidil Haram Masjidil Aqsa kasah kau ka langit ka hiji eta alam naon alam lahut. Mantap upami sepuh ningali murang kalih teu saidolohi teu sapagodos disebutna teh budak lahuta. Hari beteng detik ayah sangu hayang satimel pacek bapak mah urang pamongkoran urang banyak eta teh budak lahuta jadi kaluhur teh jujur ka handap teh napak gitu alam lahut teh nya pertengahan antawis dunia sareng langit naik buruk terus terang eta mah kang merang kali we nu ayeuna salangkung lah langit ka hiji langit kodon ka 7 tidinya naik deui ka alaman eta alam malakut alam nafara malaikat. Terus ke alaman di ke alam Jabarut. Adi alam Jabarut teh alam naon atuh? Alam anu pangageungna. Arsi ditingalikeun min ayatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditingalikeun kana padamelan kekuasaan Allah sapalihna gitu oke. Terutami ditingalikeun kana surga sareng neraka. Ngana anu paling ngenas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali penduduk neraka. Mantap dugi ka dieu teh ka bumina ka putrina ku anjeun hebat. Waspada teu kenging waka anjeun boga bapak menjadi seorang rasul utusan Allah. Neraka teh kagungan Allah ciptaan Allah. Sing waspada anjeun ibadah kuatan heula ku kaimanan ku kayakinan makrifat ka Allah Subhanahu wa taala kadepat. Sabab nu katingali ku kami dina neraka teh seseueurna kaum istri jeung suara nu sing jari teh nu kadangna ku kami adalah suara-suara kaum ibu kade ibu siseueurna di neraka teh kaum ibu
seueurna sieun ibu kuna neraka ditaroskeun Fatimah sanes urang kali anu bodoh ditaroskeun kunaon apa nu katingali ku apa teh kaum ibu leres nu sing jarit suanten kaum ibu kamana ari bapakna teu tekan hidungnya acan saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak nama kaleyak ku ibu-ibu panghandapna ulah tenang-tenang Pak sukan teh ibu bungkulnya urang geuning kaancam sami tau tatidinya nya Sidratul Muntaha malaikat Jibril sareng Mikail yang cangburok Rasulullah SAW ka Sidratul Muntaha ka Rabbul Musta'lan kaditu rasa caket langsung ningali Allah kade teu kaing Kanjeng Rasul ningali Allah teu rasa caket ningali Allah jika bapak kalembang hoyong ningali bentang padahal bentang di mana tapi rasa caket ningali bentang dirinya parantos di paparinan pepeje tugas urang sadayana salat teu kenging naon atuh hasilna oleh-oleh teh salat kade abdi teh 1 juta naon margina margi ari kana oleh-oleh mah tara kabagean sadayana tugasna atos sadayana makhluk diciptakeun sekian miliar ribuan malah triliunan makhluk diciptakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sadayana dipiwarang ibadah ngan utami nu piwarang ibadah anu tetap teh saha wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun teu pati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia angin kudu ari ibadah ka kami tah mangka ibu-ibu samudaya urang kagungan benten ari urang mah ibadah teh sing leres-leres dijagi dipiara ibadah teh naon margina margi urang mah manusia dipaparinan akal dipaparinan hate nya katenan dihias ku ilmuna dipasihan rasa aya sora aya rupa manusia sempurna matak detailna ge hebat terus anu kadua jin ari jin mah tara nyarita tapi sok aya rupa cenah kitu cekolot jadi upami jin lebat ka bumi mah sok ngarupakeun orai mentak upami ibu sareng bapak nuju jongjon di bumi jebul orai tah eta teh kunaon sieunna jin ku adan mentak adanan upami masih kene aya orang yang pek bae rek digebuk mah gitu berarti eta mah biasa normal alami lamun di luar sok ngarupakeun aki-aki mantak ibu-ibu bapak-bapak sadaya papangijeng aki-aki adanan tapi lamun aya kene ulah digebuk kieu mah sadiakeun ku ibu tuyun da ayeuna tina pembinaan rojaban kering Kanjeng Rasul teh kapan nyirikeun jalmi anu manjeng nu takwa teh sok naon sok dermawan ajak ka bumi dituyun kieu lain digebugan di adanan anger wae digebuk ulah sok sajogikeun corona hormat ku ibu siap ibu-ibu di dieu jaten salas corona ibu siap teu bapak tos jumaahan sajogikeun corona aya tamu sok corona siap ibu henteu sok sanaos ibu teu ngiring jumaahan teu ngadakeun khutbah aya di bumi nyayogikeun corona insyaallah pahalana sami sareng ibadah salat berjamaah jumaahan maksudna corona itu ulah sieun sadayana ku corona teh kopi rokok nasi goreng naon anu aya riweuh-riweuh corona corona nu ieu mah corona di mana anjeun asalna Umar di alam dunia ngariweuhkeun kabeh jalma nu ieu mah kitu kan corona tapi dahnya kudu iceun ibu kudu goib Bapak mangkane nu goib teh kebutuhan urang teh sok diantos-antos angot kudu gardu HP mah di mana aya mahalo di tengah jalan bari sesurian teh bari luak liuk bari tatangahan yang anu goib teh nya jangan naon bu taya sinyal pada sinyal teh goib kan nah di ku corona sieun akur goib teu nu iman jeung takwa mah insyaallah Pak sumping pujian di Allah Subhanahu wa taala bukanlah takut tapi izharul basyar